Aya deui carita nepi ka seureun. Aya hiji keluarga keur ngariung celengkeung teh mah nyarita ka anak-anakna. Papatah ieu mama kamarana. Omat pisan namun emak eueuh atau mun emak maot ulah ditaekeun kana ambulan ti payang digarotong ku maraneh nepi ka kuburan. Cek anak nu panggedena teh, apanan jauh mak urang ka kuburan teh atuh aya kanu 2 kilona mah aya kudu digogotong sampai ka kuburan. Atuh ari kitu mah maneh teh nyaah ka indung. Ampura mak lain kitu cenah. Pokona mah mayit emak ulah kudu digotong nepi ka kuburan kumaraneh ulah naik ambulan. Ai celengkeung teh si bungsu ngomong kieu cenah. Atuh geus turutan we ka hayangna cenah. Ya heuh atuh diturutan mak cenah. Jok nu gede teh celengkeung deui anu anak nu katilu teh nanya cenah. Nah kunaon atuh mak cenah make embung kana ambulan. Nah hari celengkeung teh si mah ngajawab cenah. Sieun mabok cenah aing mun kuna ambulan mah. Apanan cenah emak teh geus maot manya kudu mabok sagala. Aing teu puguh boga indung teh.